Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwamin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna 'anha wa la yusifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Al-ayat. Langkung dipayun hayulang sami-sami manjatkan puja sareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah ku nikmatna dipasikeun ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing janten wasilah urang kenging ilmu anu manfaat. Amin. Janten wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Amin. Janten wasilah urang dijembarkeun rezeki bari barokah. Amin. Janten wasilah urang dipasihan husnul khotimah. Sareng pamudah-mudahan putra-putri turunan urang sing janten jami-jami anu sholih terus sholihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhlukin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tihilap kali keluargina, ka para sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaatna engkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasapuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana, para hadirat sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim abdi dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang teraskeun kana anca masih kene surah Al-Waqiah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwamin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Yatufu nguriling 'alaihim kaitu sabiquna sabiqun. Saha wildanun pirang-pirang wildan mukhalladuna anu dilanggengkeun kabeh. Bi aqwabin kalawan mawa pirang-pirang cangkir, pirang-pirang gelas. Wa abariqa jeung pirang-pirang kendi. Wa ka'sin sareng gelas mim ma'inin tina cai anu ngocor. La yusaddauna anu teu nyeri mastaka, teu nyeri sirah.
itu sabiqun as-sabiqun anatina itu main. Wala yusifuna jeung teu mabok itu sabiqun as-sabiqun. Wa faqihatin jeung buah-buahan mimma tina perkara. Yatakhayyaruna anu pilih-pilih itu sabiqun as-sabiqun. Walam yutairin sareng daging manuk, daging manuk tuh. Mimma tina perkara yastahuna anu mikahoyong itu sabiqun as-sabiqun. Wa hurun ainun sareng bidadari anu curuleuk matana kaamtalil lu'lu'il maknun ini seperti pirang-pirang mutiara anu disimpan. Jazaan barina jadi pembalasan bima kana perkara kanu anu bukti itu sabiqun as-sabiqun ya'maluna eta migawe itu sabiqun as-sabiqun. La yasma'una tenguping itu sabiqun as-sabiqun biha di syurga labuan kana geureuy-geureuyan wala ta'timan jeung kana anu pidosaeun illa qilan kajaba kana ucapan salama salama tegas nama salama salama salaman kasalamatan salaman kasalamatan wallahu a'lam bimuradi. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, ayat ieu masih kena nyambung sareng ayat sateacana nyarioskeun ganjaran pikeun sabiqunas sabiqun. Aya pa ashabul maimanah tima ashabul maimanah aya deui cenah golongan teh ashabul masy'amah tima ashabul masy'amah anu kaeta nama wasabiqunas sabiqun tanpa hisaban tanpa gitu lah dalam ya kasukana ka eta teh cenah tulatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin panyatosnya sabiqunas sabiqun teh sagolongan tina umat kanjeng Rasul anu tipayun syukuran tah. Wa qalilun minal akhirin saarit di umat anu panderi. Bagian balah dia nama bisa kaetan lah. Sabiqunas sabiqun teh gitu tanya. Manitosnya eta sabiqunas sabiqun ala sururim maudunah dipasian nikmatan Allah teh dina luhureun pirang-pirang kasur maudunah anu taretes ku inten permata muttaqina 'alaiha muttaqabilin bari nyararande nyarantai gitu ya. Nyantai itu seberapa tahun teh cenah? 70 tahun. Sekali nyantai 70 tahun. 70 tahun. 'Alaiha muttaqabilin bari padap-hadap saling ngobrol sareng carogena. Komo cenah pami kempel sareng keluargina atuh wah biasa seserian deui ngobrol deui sareng keluargi sareng palaputra sareng incuna eta teh nu paling nikmat mutaqabil teh papayun-payun teh cek urang mah keur naon teh keur nyantai bari ngobrol santai bari ngobrol teh anu peunakeun sadaya. Ta eta di surgana diteraskeun alaihim wildanum mukhalladun. Pikeun ahli surga eta sabiqun as-sabiqun teh bakal aya wildan. Ari wildan teh pelayan-pelayan surga anu aralit keneh mukhalladuna anu dilanggengkeun. Maksud dilanggengkeun teh moal nambihan umurna komo sampai ka kolot mah. Saha ari wildan? Wildan teh cenah budak-budak alim anu di duniana pupus sateu acan balik. Maka di surga para ibu sadayana eta budak-budak teh ya ulah ka budak Islam cacang budak nak lain Islam oge lamun pupusna keur arit keneh eta teh bakal janten wildan surga pelayan-pelayan surga. Katakan pan sorna teh kan nya kunaon pangna urang sunnah diekahan sanajan cenah budak teh ting iraha diekahan teh timimiti tos aya bentuk we. Ya, budak gambaran kaluron 5 bulan, 6 bulan lahir maka sunnah dinamian
Lamun can katingali pamegat istrina, maka namian anu tiasa ka pamegat tiasa ka istri, tidinya ekahan. Ekahanana bade ka pamegatkeun mangga 2. Bade acara teu mampu 2 mah bade hiji seperti istri mangga, yang penting di ekahan sunnah. Eta cenah parebu sadayana, ulah ka anu tos 1 tahun 2 tahun 3 tahun, cacat orok itu anu can ngabentuk. Lamun dinamian teras itu deekahan eta teh janten wildan surga. Lamun aya namian mah cenah kinna teh nalika tos dinamian deekahan bakal milarian sepuna mapal. Untungna teh bakal milarian sepuna mapal kita teh. Ngatakan sok aya bahasa cenah mun aya budak anu pupus alitiana tuh jadi cencelengan pikeun sepuna emang leus. Bakal jadi cencelengan pikeun sepuna nalika dileleskeun sagala rupina. Segala rupina tanya tadi teh nya kami mampu teh mah ari eka mah pan emang naoge sanes lamun wajib tapi naon sunnah nya sunnah muakkad ari eka teh sapali pendapat mah urang pangna diekahan supaya budak teh pertumbuhan anu normal pertumbuhan anu biasa lah budak anu sehat itu normal aya deui pendapat ulama bahwa pangna sunnah diekahan supaya cenah tiasa nyapaatan sepuna engkin diomil. Nah, ieu wildan ieu. Jadi wildan itu teh budak arawi karasep. Nyarandakeun gelas, nyaran naon tuh? Bi aqwa bi wa bariqa wa kasim mim ma'in. Ari urang ieu maca diekahan ka nyalira ieu mah. Urang tos ini ieu. Eka nyaliranya ulah wakat cenah sunnah diekahan ku apana teh ibu bapak nanya ditenan ka-7 urang mapan apal nate ya eka teh kawin teh 40 dinten ya padahal ieu parebu cenah saat kamari aya kajantenan aya bade anu eka can 40 dinten aya nyebatkeun cenah aya nyebatkeun bulan usana teh rada kira can terang kana hukum pasti beureunan atuh teu meunang cenah eta eka can 40 wae mah tusah ceneta. Buku eka mas sunah nage 7 dinten. Bari 7 dinten nage dieta lagirna Senin berarti ekana Minggon. Mun lagirna Salasa ekana Senin gitu. Ya. Terus dieta teh parebu sadayana. Sunah diekahan, sunah dinamian, sunah dicukuran, terus gitu, terus naon teh rambut cukuranana mungkin dinaungkeun ditimbangkeun. Kami mampu kana emas sabaraha grameun ye? Sabaraha naon teh? 4 gram tah atau setengah grameun ulah dibagikeun emasna. Oh, setengah gram ayeuna mah sabaraha artoseun bagikeun artosna ka fakir miskin. Teu mampu kana emas, awis ayeuna mah emas kana perakeun. 1 grameun dia pameta mah ieu rambutna ditimbangkeun kana perak. Ternyata kenging 3 grameun, kenging 4 grameun. Sabaraha 4 gram harga perak, tidinya artosna bagikeun ka fakir miskin. Eta dugi kan cenah parebu sadayana Rasul mah Hasan sareng Husain disekitarna oge 7 dinten. Tuh Hasan sareng Husain disekitarna 7. Jadi 7 dinten kami pamoget mah nya diekahan, nya dinamian, nya disunatan gitu kan biasa. Kan biasanya ibu-ibu na yang sok lebainat ya kan. Tetega, tetega oge laras kenangnya ngaroskeun. Tah ngatakan tadi tuh ya wildan. Lamun teh macenah 7 dinten atara pisah tajan balen sepuna teu mampu pikeun ngekahan maka sanes ka sepuna ka saha ka urang nyalira masing dan urang aya ayeuna ye urang ye kami gambaran cukuran teh bageula teh diekahan teh nya ku emak sigana mah ieu mah boro-boro bageula teh diekahan ku emak da inget bageula hayang jajan di hara reseh sigana mah emak teu ngaekahan ekah nyalira urang atana picukuran teh emak teh loba artosna mah seueur artosna mah tapi sigana teu ngartoskeun kana ekah-ekah kitu mah asana pijauheun teh moal kudu ngekahan maka pikeun urang ekah mangga nyalira terus eka heula kurban heula mangga mun mana heula ge mangga bade eka heula mangga nembe naon kurban bade kurban heula nembe naon eka teu kuna naon nan margina dua nana oge sunnah muakkad
Sebab di urang mah aya nu kieu cenah. Ulah bakal kurban ari can eka mah. Pernah ngopi teh gitu? Ulah cenah bakal kurban namun can eka mah jeung lamun cenah kurban ari eka teh acan. Eta dalil para ibu sadayana dalil di mana saudara nama? Eka sunnah muakkad, kurban oge sunnah muakkad. Mana anu dipayunkeun mangga? Acan duana mampu atuh langkung sae. Keur ditana ayeuna mah bade kurban heula engkeun eka teu sawios-wios. Nya ulah sok jadi masalah. Jadi diantau sakitu tah. Jadi wildanum mukhalladun. Wildan salasih barudak alit teh nyarana di surga jadi pelayan-pelayan surga. Eka jadi pelayan-pelayan surga teh lamun teh tadi teh ya teu dinamian jadi eka. Jadi kena teh anu tos dinamian eka mah bakal mapang nyalira ka sepuh. Mapang ka sepuh. Bi aqwami wa bariqa wa kasim mim ma'in. Eta wildan surga anu kana resep teh ya nyandakna teh tapi wildan nya di urang makan ayeuna budak alit pan bisa ngaagungan nya teh ini surga mah cenah wildan teh mukhalladun teh mau jadi dewasa pemuda moal terus baru kali teh eta saukuran sami jangkungna salami kasepna sararami kunaon gitu kan terus naon deui cenah walaya sibun komo cenah sampai guisan mah moal sapi surga mah moal aya huis deui urang oge lamun di surga moal meotan moal tambah geulis tambah dinten teh jadi tambih dinten tambih geulis tambih dinten tambih neueur tambih dinten tambih sekel ari ayeuna mah pan ayeuna we geulis lagi kerudung coba dibuka mampu pararuti sadayana pada mada supados katingali mora teu sawios-wios yang penting mah ulah diwarnaan ku hideung sebab diwarnaan ku hideung mah hukumna haram eta mah cenah bade warna hejo teh kudu naon hijauan lain warna pink gitu yang beureum supaya katingali warna-warni atuh teu kudu naon kudu naon supaya cek caroge teh cenah ngora keneh bae teu kudu naon sangat bayangkeun teh ya segala motor sawios-wios bi aqwabil ayo teruskan bi aqwabin eta wildan nyandakna bi aqwabin gelas wa abariqa nyandak kendi wa ka'sin nyandak cangkir sami tina naon mim ma'inin tina cai anu mocor tapi nyebatkeun cenah ma'in teh eta minuman surga anu mocor ulah disangki bahwa caina teh bi aqwabin peda aya basa kendi caina teh tina kendi tapi cai mim ma'in teh cenah jadi tina cai langsung mocor jadi nyanak gelas teh gelas bicarakeun gelasna langsung dipocorkeun ti dinya pancenalin danau teh pan danau susu danau madu danau zanzabil anu langsung jahe terus itu cenah khamr arak eta mimain jadi anu ieu termatos araya gelas-gelas teh anu nyanak-nyanakeunana eta teh wildan surga bari cenah para ibu sadayana nalika cenah dipasihan minuman surga terutami minuman surga napami tema arak khamr la yusaddauna anha wa la yusikun moal matak riet sirah moal matak mabok beda jeung ayeuna apa ayeuna apa nu mabok kelayang terus Rasul dina sahur Ibnu Abbas kitu inna fil khamri al-muhisal dina arak teh aya 4 perkara hiji asukar mabok nomor kedua wasuda nyeri sirah nomor katiluna walqai utah leuh batur mah utahna keju ieu mah genjer kan ya ulu tongkol
Wal baul nomor kaopatna cenah nalika tos mabok kitu teh cek pipisna bong. Nu mabok kan gitu. Hiji manehanana mabok teh elit. Kaduana atupan eta tilasna teh pan nyeri sirah. Katiluna mata utah-utahan mabok ieu kan. Nomor kaopatna cenah wal baul cai pipisna anu bau. Tah eta perkara-perkara lamun minum-minuman keras di dunia aya opat nu perkara ieu di surga nalika mabokna moal kitu. Sanajan minuman khamar aya di surga khamar teh aya. Khamar teh aya di surga teh. Bahkan eta khamar jadi minuman surga. Kunaon sebab nikmat. Nikmat. Ngan moal aya kudu lieu sirah komo mabok. Kali perjelas la yusaddauna anha wa la yumsikun. Kudu lieu sirah. Budak ayeuna mapan masyaallah nya paregur sadayana. Ari batur mapan atuh minuman oge anu jutaan. Ya, terus kan sakalina utah oge pan keju, kaluarna ge roti. Ieu mah mabokna ge make lem-lem acan aibon dari keukeun. Pas keluar kampung, kumaha elitna coba nu kikituan. Keur teu sadarna akan khamar teh kudu ditebihan teh pan haram sebab diharamkeun teh jadi minuman surga. Maka ya bahasa kieu, jalmi anu minum minuman keras di dunia sanajan gambaranna tobat ka Allah engke lebet ka surga, di surgana moal karosan khamar surga. Komo lamun teh mah teu sampai tobat eta mah. Bahasa lagi cenah pamijalmi anu tukang mabok-mabokan mah naon nya teh di yaumil kiamah dina seuneun neraka teh iya we dina ieu teh ngagantung naon botol. Leuleuh lamun botolna botol biasa, botol tina seuneun neraka teu bisa dilepaskeun. Kaluar cenah ieu bau tina cangkemna teh. Dugi ka ahli neraka ge alimun cakep cing manehanana teh. Ku teu kiat ambo bau abab anu kaluar ti bili manehanana. Ari kan bahasana cenah al-khamru ummul khaba'ith. Ari arak teh cenah indungna pokokna sakabeh kagorengan. Berarti na jalmi nu mabok mah bisa nganyerikeun kanu pamajikanana. Bisa nganyerikeun kanu jadi anakna. Bisa nganyerikeun kanu jadi kolotna. Can emang anu kitu teh pidosa, wah dosa teh bisa terjadi. Bahkan paregusana punten. Jalmi lamun keur mabok, padahal keur mabok teh kan tinggal hilang akal. Keur teh emot bisa teh keur leungit akal. Tapi lamun nurunkeun talak jadi talakna. Padahal aya padahalan. Lamun jalmi keur leungit akal, keur gelo atawa keur leungit akal salian ti mabok lamun nurunkeun talak ka pamajikanna teu jadi. Sebab eta mah di bawah sadarna. Salaki tiba-tiba jadi gelo, keur gelo ngomongkeun dia talak wae. Eta teu turun talak teh. Sebab keur gelo. Nya, tapi lamun teh majalmina keur mabok nurunkeun talak jadi berontongna jadi siksaan pikeun jalmi anu mabok. Jadi keur teler ngaluarkeun talak jadi turun. Kumaha teh cenah talak tilu diakuain jadi terus tilu. Biasa. Sanajan manehanana da akang mah cenah amang teu sadar hari teh keur mabok jadi zaman mabok. Sebab eta mah mabokna disengaja. Teh elingna disengaja, hilang akalna disengaja. Mantap kan tuh gitu. Tina naon teh? Tina Arab teh bisa ngajadikeun dosa ka mana-mana. Rasul al-khamru ummul khaba'is. Ilmu kasati jangan barsiso teh ya. Barsiso teh ya. Da eta barsis nanti teh ulama agung ulama teh mah dugi ka cenah muridna 1000 muridna tiasa salat di awang-awang. Kumaha guruna? Ternyata kan kagoda ku iblis. Iblis teh bagian aing ge mah ya. Iblis datang make jubah, make udeng. Manehanana ngagoda teh. Milu naon teh milu pesantren di kobongna. Ke pesantren tilu poe tilu peuting iblis salat bae. Turun-urun salatna. Cek barsiso kok maneh bisa salat sampai tilu poe tilu peuting teu eureun-eureun. Da kami mah sakumaha salatna ge istirahat waktu istirahat. Waktu dahar kami dahar tapi maneh teu. Cek iblis teh lamun maneh hayang bisa siga kami kudu gawe dosa heula. Lamun maneh gawe dosa kita bakal hanjakalna kieu kieu teh.
maka ibadah ge bakal leuwih husuk lamun geus gawe dosa mah. Atuh namina atuh baresi Stefan meureunannya ulama agung ieu mengatakan nyari keimanan teh tiasa iwati pitulung Allah nya ulama agung. Terus kami cenah kudu gawe dosa naon? Atuh cek barsis teh da kami mah pernah kumaha gawe dosa. Cek barsi cek iblis teh atuh cenah eta bae maehan bae cenah saurang bae ulah loba-loba. Cek barsi semua yuk maehan mah dosa gede. Wah kami mah kudu maehan mah. Terus tahu nak coba ulah maehan salianti maehan. Cek eta iblis atuh lamun mau maehan mah burung burungan bae. Sigana iblis orang Banten bae. Nek aya mah burungan wae. Lamun mau maehan atuh kieu we lah. Make neangan pelacur jablay saurang pake sakali bayar 50.000 we kadinya. Gratis. Oke, gratis gitu kan naon. Zina sakali we cenah. Ulah 2 kali 3 kali sakali we. Zina. Barsis mahulang deui. Moal. Zina mah da sabada musyrik maehan, sabada maehan zina. Terus gede moal. Naon deui atuh? Coba salianti zina naon? Geus atulah cek barsis cek siap iblis teh. Lamun bung maehan, bung zina, anu gampang we, minum we atuh minum arak loba-loba sagelas we. Wah, ieu rada enteng ya. Ya na terus ari minuman kitu di mana? Atuh moal aya di dieu mah di bar ka ditu teangan. Coba bayangkeun ulama agung ngangge jubah, ngangge udeng, ngangge sorban dongkap ka mana? Dapat kabar. Duit ka di bar ge karageteun, wah sigana aing diberangkas meureun ieu. Ai PT kalakah. Coba ya minta minuman. Jadi bawakeun. Anu ngalayanana biasa kan awewe kan ngalayanan di bar teh rata-rata kan. Di zaman baheula ge berkitu nya. Enak. Tak atuh jalmi tara mabok can pernah mabok ulah ka sabotol. Kalak setengah gelas ge terus keleyang mabok. Jadinya rarasaan eta anu pelayan teh pamajikanana dibawa ku barsis ka kamar. Orang hotel gorengnya di dinya aya kamar biasa anu kitu. Tak dipake disinahan. Beres disinahan barsis sadar. Waduh, aing ngazinahan jelema. Di luar salaki carogena ieu awewe milarian waktu nawi caruy ka mana? Cek eta aya di lebet tadi mah dipake dibawa pun make jubah cenah eta ka kamar. Digedor-gedor kulantaran barsisieun kanyamuan akhirna eta awewe teh dibekep sampai ka maotna. Supaya eta awewe ulah ngobrolkeun bahwa aing teh naon namina teh make manehanana. Tina naon namina teh? Minum zinahnya maehan maka namina umul khaba'is paregus indungna atawa pokona minum arak teh minum pokona kagoreng tah eta paregus ininya apa kulantaran atuh da anggar digedor didobrak pamajikanana tos maot barsis dikaluarkeun ka digusur salenkan bang hukum Islam kudu dikisos anu dibunuh kudu dibunuh deui jadi gimana nya minum-minuman keras nya zina, nya gamuno, persis kan kalau dikieukeun tah. Dina cek urang mah. Talian dibunuh enjing. Arek dina kudu diranjam, kudu dinaon deui, kudu dikisos. Tah keur beutingna isukan bari di eta, iblis datang kunaon? Mane barsis jadi kieu. Tulungan. Da cenah cek maneh cenah minum minuman keras sagelas unggul ge kami teu kuat. Kakak kami amehan, nya kami zina, atuh naon kumaha dina? Geula ieu kami lepaskeun. Cek eta barsis kami minta tulung. Cek eta iblis sok kami ditulungan, tapi aya syaratan. Naon syaratna cek barsis sujud heula ka kami bahwa maneh teh nyembah ka kami lain ka Allah. Cek eta barsis, ari kumaha kami sujudna? Leungeun kami dicekekna di talian, suku kami di talian, kumaha kami sujudna? Da ieu ge di talian. Atuh kieu we lah, tungkulkeun we. Sirah anjeun tanda anjeun teh sujud ka kami. Atuh meureun basis perasaan hayang disalamatkeun, tak nurut sujud. Keur sujud dicabut nyawana ku Allah. Maut suul khatimah. Karena Masya Allah nya iwati bahasanya hoyong tetap iman Islam teh nu tiasa netepkeun iman Islam teh Allah wungkul. Matakan amal urang teh lah sakadar cik urang teh mah ciri wungkul amal teh.
ciri wungkul bahwa oh amal saya teh pi husnul khotimah geun. Amal goreng teh pi sul khotimah geun. Tapi urang teu hafal ujungna urang teh kumaha. Iwa teh tetep urang teh kudu nyuhunkeun hoyong husnul khotimah. Sebab Allah wungkul tiasa penerimaan Islam. Cacak ieu muridna oge 1000 murid. Tos tiasa hiber komo guruna anu amal ibadah teh luar biasa. Lamun cek Allah kudu sul khotimah teu gampang. Sakitu pun pagawean terakhir teh. Masyaallah nya. Akan orang berusaha hoyong husnul khotimah teh urang kudu berusaha salian di amal solehnya mana anu matak ngajadikeun urang husnul khotimah. Jadi ulah diren ngadua hoyong husnul khotimah. Tah urang kembali deui. Bahwa da kunampangna arak diharamkeun di dunia sebab emang arak homer teh eta teh minuman surga. Tadi surga mah kudu ngararabot nikmat we enak gitu. La yusaddauna anha wala yumsikun. Terus itu wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan anu tiasa dipilihan. Hoyong naon kamari kitu lieu. Hoyong buah naon. Ieu aya deui keterangan aya lucu mah ya di dieu. Inna rajula idza naza'a samratan minal jannah adat makanana ukhra. Di mana-mana hiji jami nyandak buah di surga maka cenah eta tempat anu tos dialap maka jadi deui langsung. Mun tos dialap jadi deui langsung. Aya urang apa lamun ayeuna ngalap duren atuh kudu ngantosan sataun heula. Terus teh. Ayeuna ngalap urang rambutan atuh kudu ngantosan taun payun aya buah handai leres teh. Tapi asa ieu mah cenah di surga mah dialap hiji jadi deui langsung. Dialap dua sareng jadi deui terus we. Ini maya takhayalan. Hoyong naon sok pilihan. Bebas hayang milih naon buah. Nambrak. Ngagaran deui bari teu kudu urang kudu naikeun. Duh hayang sigana teh enak mamam anggur reut kali nyampur. Urang lain aduh hayang anggur hayang naungkeul. Prosesna lami atuh teh. Tah, kulantaran cenah bahasana para ibu sadayana. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ya. Kulantaran ari buah mah bisa pilih-pilih anu sahoyongna, maka ieu teh jadi dalil bahwa ari nuang buah mah tiasa diacak. Contoh, kami dina hiji wadah. Kami dina hiji naon cenah? Baskom. Sabaskom. Ieu teh tiasa urang nyanak manggawe mana hoyongna. Benten sareng tuangeun. Kami tuangeun mah lamun tuangeun dina nanti urang mah dina nampan ulah sok sahoyongna nyanak kieu dikurilingkeun. Jadi mana urang mimma yalik kudu nyandak teh anu caketeun anjeun. Ieu teh Rasul teh kapungkur kieu para busana. Rasul cenah kadongkapan ku saya teh kadongkapan teh cenah ku Ikris bin Duaib. Ya Ikris teh cenah nyandak sodako nyandak kontak sodako pikeun keluargina. Bicara ka Rasul, Rasul ieu abdi sodako sanjeun teh. Abdi teh cenah Ikris. Coba sebutkeun turunan anjeun di mana sebutkeun apana akina. Oh cek Rasul teh. Gerak ieu. Ieu cenah ontana kali tu hijikeun sareng onta sodako. Tas kitu cenah nalika tos beres eta onta dihijikeun sareng onta tos kumpul aya. Eta Ikris dicepengan pananganna ku Rasul. Yuk cenah ngiring. Cenah ka mana? Urang dicana ka bumi Ummi Salamah. Saha ari Ummi Salamah? Ummi Salamah teh eta teh istri Rasul. Tapi hari tamat tacan jadi istri Rasul. Eta teh Abi Salamah, calogena teh Abi Salamah, pupus nini atuh. Nini Ummi Salamah teh. Ngan Ummi Salamah teh nalika keur pupusna maca doana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Eta doana. Ya Allah, dan pasien abdi ganjaran dina musibah abdi gentosan anu langkung saya. Ternyata ditikah ku kanjeng Rasul. Dicana kaum Salamah. Nalika dicana kaum Salamah, cek Rasul teh aya tuangan teh Ummi Salamah lapar. Oke Rasul urang ieu lah. Urang naon heula ngadamel heula. Ternyata cenah ngadamel teh
Urang teh mah korma. Jadi kieu korma teh korma dicanakan sikina terus ditutuan ada panangan langsung. Ulang korma digalai lah gitu ya. Ari pamongketna biasana kitu urang alama. Kami urang mah diisi digalainya. Terus digalai kitu kira teh di minyak wijenan. Terus di minyak wijenan di maduan. Mungkin terus beres terus di maduan terus di wijenan diemplekeun we dina naon, dina nampan. Naonnya namina di dieu mah? Urang mah sanes eta teh, di urang mah makanya nya makanan kitu teh nya. Tah, terus itu teh sama Rasul ya. Eta kurma gitu. Teh eta sate ikris teh ya pas nuang. Dia dicomot gitu. Padahal tuangan teh mah sapiring-piring lah cik urang teh mah. Rasul teh keur nuang teh dicepeng panangan ikris anu kenca. Tuangna nyandakna anu gigireun anjeun. Mungkin kami batur hoyongan kan lain kilas anjeun. Sebab imah tuanganna nang sakieu-kieuna nya sawadah hungkul. Ikris teh langsung mata cicing. Mam we tidinya anu teh lamun urang teh mah kieu. Lamun urang keur tuang hut mimma yalik kayeuna urang sok sampai nodong-nodong ka mana-mana. Kurang anda tuh cara kapayun urang cara sambal hungkul. Gitu na tenarti bae, panggangan lah itu cicingkeun bae, urang kudu sambal hungkul. Kumaha ieu cara bener. Ini mau sambal barang cabe doang. Cabe doang ya. Makanya kudu ngartos sobi kitu saling ya. Jadi ulah sampai kieu, kami urang kasopanan paling usana. Kami tuang teh ulah kudu riweuh. Cicing. Anu ituna siling ngartos tos nyandak kudu terus kitu. Kasopanan gitu, Rasul kitu paling usana nyaurkeun. Ieu teh, umum imam sanang panunggul. Terus kitu beres tuang. Umi Salamah nyandak anggur, aya teh aya utob, anu utob teh teh korma baseuh, ras kitu aya korma anu sanes sadinya. Teh eta ikris teh nya. Duh ieu nyandak korma, apa anggur gitu. Dan tadi cek Rasul canakna anu payunan. Aya tos kitu cek ikris teh korma anggur keur mikir kitu cek Rasul. Ikris sok buah mah naon we canak anjeun hoyongna saking hoyong naon anjeun sok di pikiran anu paeun ngumpul. Tah kitu. Jadi makana mimma yatakhayyarun. Jadi ari buah mah dari buah mah pan hiji, ari buah mah pan emang sok hijian gitu kan ya sok salasina sabaskom kan hijian teu matak dinaonkeun. Kan jiji batur gitu kan ya. Sok salah sabaran ieu dicepeng itu cepeng kan aya kulitan, aya naonan. Kacang Rasul enggal bae aya naon geura candak teu kudu anu di enggal sok anjeun milih. Maka dina buah mah biasa urang dina ayat Al-Qur'an teh dalilna mimma yatakhayyarun wala mi'tairim mimma yashtahun. Di surga teh pikeun sabiqun nyaeta cenah daging manuk anu mikaboyong. Daging manukna cenah aya Abu Bakrin hal balago kama tuba. Abu Bakar kupingkeun kanjeun. Inna tayral jannah ka'amtalil buhti yur'a min syajaratil jannah. Ari cenah manuk surga teh eta teh seperti cenah onta. Sageung-ageung naon cenah onta. Korek. Yur'a min syajaril jannah. Anu di ieu teh cenah di angona teh cenah tina tangkal-tangkal juput-juput anu aya di surga. Cek Abu Bakar ya Rasulullah nikmat amatnya cenah eta daging naon daging manuk sageung-ageung onta. Cek Rasul teh aqulu kana amu minham komo nuang nama leuwih nikmat ngabayangkeun lagi geus nikmat komo nuang nama. Abu Bakar anjeun ge bakal nuang tah kana eta teh. Rasul teh deui kaget. Tah pas kitu Rasul nyaroskeun deui. Ya Abu Bakrin hal balago kama tuba. Abu Bakar apal teu naon cenah tuba teh. Jadi di mana teh di surga teh aya tangkal anu namina tuba. Naon cenah? Tuba. Bakar apal teu tuba teh naon? Cek Abu Bakar soal Bakar. Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa Rasul? Allah sareng Rasul kuninga. Ya Abu Bakar, tuba teh syajaratun fil jannah. Tuba teh cenah tangkal anu aya di surga. Maya'lamu tuluha illallah. Anu teu aya nu apal panjangna eta tangkal kecuali Allah. Ngan
Yasiru raqibu tahta ghusnin hiji dahan ukur. Hiji dahan tina eta tangkal tuba, lamun jalma arek mapah dina kalangkang eta hiji dahan hungkul, malak mapah nate cenah lempang nate cenah kudu sabaina kharipan 70 tahun. Lamun aya nate pandangan pamika salat matahari kan sok aya naonan kalangkang. Jadi tah sadahan hungkul lamun hoyong mapah dina tilas dina kalangkangna cenah. Eta teh panjangna teh 70 tahun. Kumu deui tangkalna. Eta cenah dina tangkal tuba manuk-manuk anu eunteup dina eta tangkal tuba teh cenah kal bukti seperti cenah kaamsalin bukti seperti onta. Anu eunteup manuk nage cenah sageung-ageung onta. Ari urang mah panu eunteup manuk naon? Manuk piit. Jadi udah dibayangkan di surga sama manuk teh daging manuk piit atau malah dagingan. Ya. Gitu. Ya mah manuk nage sageung-ageung naon cenah? Onta. Eta kumaha cenah manuk? Mimma yastabun anu mika koyong. Jadi lamun ahli surga hoyong daging manuk, contoh kieu. Cenah di dieu teh. Sigana teh enak amat eta manuk dipanggang, langsung naik. Manukna turun langsung terus aya dipanggang. Terus dipanggang. Urang mah kudu proses lah ya. Ulah ngabayangkeun cek urang ari di surga itu kang masak moal. Aya di surga itu kokina moal. Jadi lamun hoyong naon, siga kitu manuk teh. Sigana teh enak karena eta manuk digoreng. Turun manuk terus digoreng. Terus jadi digoreng. Beres cenah ieu. Anu ieu teh anu anehna. Beres cenah dituang. Tinggal tulangna atuh tos beres mah. Jadi deui giber deui. Jadi eta mah anu nya. Jadi lamun dibuatkeun kalimat surga teh moal aya gitu. Moal aya. Ya urang mah tulang mah. Bagian meong eta mah. Surga mah ulah dipikiran Wa hurun 'ainu ka'amtalil lu'lu'il maknun. Ieu teh caratos kitu bidadari anu jadi pelayan surga teh. Di surga ain anu curuleuk matana ka'amtalil lu'lu'il maknun seperti cenah mutiara anu disimpen. Herangna eta socana, herangna badana. Kunaon pangna ku Allah ieu kanikmatan sagala rupi dipasihkeun ka jami-jami as-sabiqun as-sabiqun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebab jadi pembalasan kana amal anu keur di dunia dipigawe. Di dunia loba lapar gara-gara ibadah ka Allah. Di dunia loba susah gara-gara mayunkeun batur. Di dunia loba naon namina teh nya? Loba teu mendak tuangeun. Di dunia loba teu mendak leueuteun. Di dunia loba mukakeun soca saeutik sare pikeun naon ibadah ka Allah. Capek. Matakan kitu kan. Lamun jalma milih dunia, lamun jalma milih akhirat, pasti bakal madarat di duniana. Lamun jalma milih naon namina teh? Dunia pasti bakal ngamadaratkeun akhiratna. Bakal madaratkeun akhiratna. Dalam benar-benar jami anu milih kan, komo kan dia sabikun kan, anu emang tos cek urang teh anu di urang mah tos sarebu hiji, sabik mayunkeun batur daripada dirinya lira. Wios teuing urang teu emam yang penting batur tuang, wios teuing urang teu make yang penting batur make, wios teuing urang naon namina teh lapan yang penting batur warem. Sabikun. Komo ibadah puasa mah geus kudu diwartoskeun teu kudu eta. Komo ibadah salat mah teu kudu naonkeun diwartoskeun. Nya wajar sar Allah kanikmatan ge jazaa'an bima kanu ya'malun. Gerak maneh sare sing tibra sebab di dunia mana loba beuntak. Kan ari urang mah tuh sarena 10 jam beuntakna mah saja. Kadang mah sarena ge pan urang sare ti jam 8. Gugah jam 4 ke kadang mata teh meuli jam 3 teh padahal ibadahna mah diemut-emut tahajud lamun keur 10 rakaat gambaran ya Bang atau 8 rakaat aya cenah salat naon witir lamun witir teh mah
Aya cenah naon keur sajam setengah we heula kami tahajud sajam setengah teh dina naon eta teh salat tahajud beres witir beres maca Quran wiridan beres sajam setengah eta sajam setengah teh amun asa panglamina urang mah asa pangnaonna panglamina kadang setengah jam urang mah beres eta teh nu ekspres mah gitu kan gitu berarti urang mah nya dibandingkeun jeung boboan namanya kadang ya enjing lagi kudu wae bobo urang keur penting geus tahajud kudu koilulah cara gitu kan ya Masya Allah gitu pasti dendam kene wae kadang mah subuhna ge tunduh kene wae Masya Allah gitu tah jami-jami anu sabikun mah sawengi teh gadangna teh pikeun naon ibadah ya ulah wakakan Rasulnya si Abdul Qadir Jailani netepang subuhna tina naon wudu isya netepang subuhna tina wudu isya eta teh cenah selama 40 tahun selama 40 tahun si Abdul Qadir Jailani cenah netepang subuhna teh eta teh tina wudu isya Bilang tos kisah teh biasa diganggu, dugi ka mana cenah? Dugi ka enjing, ka ge enjing ge lamun tos beres naon namina teh. Berarti kan teu bobo, dalam bobo mah meureun batal. Gitu. Urang mah aya cenah tepan subuh cenah make wudu isya, isana jam 4. Sekalian teh ya. Akhirnya kan jam 4 saparapat ke tos subuh atuh ajar lah. Jam 4 salat isya buku tadi kabuluan tadi cenah bahasana. Lain tadi beurah. Ari dalamnya teh beres isya teh Allahu Akbar nya tuh. Wudu isya urang ge ieu salat subuh. Aya keneh curhat kajian harus geudeun. Ari aya keneh mah aya keneh kajian aya. Dasa lagi aya keneh ulah maka cenah bisa 4 rakaat cacap cenah tinggal 1 rakaat nami ge 1 rakaat urang salat teh azan subuh sah teh salatna sah ngan doraka terungkul ai sana mah sah teu kudu dibalikan deui teu kudu dibatalkeun teruskeun salatna ada kodok ada yang penting mendakan 1 rakaat kalbetna kana naon ada nan tadi teh 2 rakaat eta kunaon beda ku ngahirkeunana sok salah cenah kan cenah aya basa cenah sunah ngahirkeun salat isya teh dina nalika cenah nu bika surupna mega bodas jadi lamun sakira-kira da urang mah apal mega bodas mega beureum urang mah jadi cenah biar pamikati lamun urang ditingali keneh oh mega bodasna katingali keneh can surup can bener-bener poek saena mah sanajan tos azan ulah wakang tepan isya teh heula we Abi sakira-kira urang malah gambaran urang kitu ulah kakak peureum. Urang mah. Ke bali peureum teh lolosna teh. Leung lamun jam 1. Leung lamun jam 1. Ieu lolosna sampai jam 4. Mendingan awal kene ge dur. Karena tua sabibun makanya jam 11 tos kacai keur kumaha ge ditinggalkeun aya ka mana arep menghadap Allah la yasmauna fiha lagwa wa la ta'lima di surga teh naon la yasmauna fiha lagwa wa la ta'lima di surga teh moal nguping kana laguan geureuy-geureuyan moal aya bahasa geureuy-geureuyan wala tatiman moal aya bahasa mata pidosaeun naon atuh illa qila salama kecuali ucapan teh salama alhamdulillah deui eta alhamdulillah kumaha tuh can saeep dongkap deui can saeep ditaros hoyong deui teu kirang naon hoyong naon eta unggul ari kumaha alhamdulillah nah tuh
dongkap deui paneh ngabayangkeun lagi gitu kan ya paneh ge saone ge mun urang subuh-subuh di pasian warna beureum saroge mah tah jam 5 jam 6 ditanya ke salati mah anu tadi seep can bilin can seep tadi pasihan deui enak teu curang alhamdulillah jam 7 ditanya deui mah anu tadi seep can tadi pasihan 5 lembar deui jam 8 ditanya deui nu tadi seep can mah tadi mah 10 lembar aya mah nu kitu aya mah anu aya ge pas magrib payeung kumahanya ieu horeng teh ieu gaseep coba ieu emang kunaon gitu atuh kumaha ieu jeung meser gas emang nu tadi geus beak padahal makannya nu kitu mah teu da nya warna beureum teh jam 5 eta mah jam 6 jam 7 geus biru eta teh geus robah cepat robahna samna ge kan eta jam 6 geus robah eta teh komo eta mah cenah naon duhur mah geus warna ungu eta teh eta mah tos magrib mah warna abu bari kucal teh aku salah imam bisa ya pulangan cara pengesekan rokok 100.000 ge minta rokok keneh bae jadi nah, eta kan ari kumaha alhamdulillah sebab di surga mah illa kilang selama teh iwati dongkap ditambihan deui dongkap tambihan taros teh kirang naon hoyong naon deui atuh iwati alhamdulillah ya Allah hatur nuhun syukru Allah ni'amilah terus wae eta ucapan anu sarara moal aya ucapan anu matak pidosaeun sebab di surga akhlakna sadayana seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ya orang hafalnya akhlak Rasul yuswana seperti Nabi Isa saudara cenah 33 tahun jangkungna seperti Nabi Adam 30 meter terus gitu naon deui cenah suantana seperti suantan Nabi Daud akhlakna seperti akhlak Rasul tak iya cenah ganjaran pikeun jami-jami anu as-sabiqunas terus sekali ashabul maimanah wa ashabul yamin ma ashabul yamin bersambung